Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid kelas 3 Daramang sarehat? Alhamdulillah ya. Kami orang masih di pasihan kesehatan ya. Jeung mugia orang di pasihan kesabaran ya dugi ka ayeuna. Urang sadayana ta acan tiasa lebet ka sakola ya, masih diajarna PJJ. Ya. Ayeuna urang teraskeun materina di bab 2 ya. Di bab 2 di halaman ke-16. Ya, materina langsung karena bab 2. Sabab insyaallah awal Maret orang tos PTS ya. Atau UTS. Nah di bab 2 aya judulna endahna sosobatan ya. Atau indahnya persahabatan. Nah di dieu di lingkungan imah atau di sekolah hidup tangtu boga sobat ya. Jadi entah bisa di rumah atau di sekolah pasti kalian punya sahabat. Nah sobat teh nyaeta babaturan nu deukeut pisan jeung urang ya, eta sobat ya. Jadi sahabat itu orang yang benar-benar dekat sama kita, baik suka maupun duka ya, mau senang ataupun susah. Nah kagiatan sapopoe sok dipilampah bareng jeung sobat. Contohna ulin babarengan dina kaayaan sedih atawa bungah tuh ya. Jadi yang namanya sobat atau sahabat itu dia selalu bersama-sama ya, selalu bersama-sama dengan kita ya, baik suka maupun duka ya, senang ataupun sedih. Nah di handap ieu aya carita ya ngeunaan sesobatan. Nah ya. Jadi anu judulna camping babarengan, bisa dibaca ya. Di dia aya tokohna nyaeta Asep, Dendi jeung Dito. Nah ya. Jadi katilu urang ieu ka mana-mana sok babarengan we. Ya bisa dibaca ya. Nah, maranehna teh geus jadi sobat di kelas 1 keneh. Nah, bisa kalian baca ya di halaman 16 sampai 17 ya. Nah jadi mun waktu pere Asep sok nyamper ka imah Dendi jeung Dito. Boh ngajak ulin atau ngapalkeun ya. Jadi ketika libur Asep ini suka menghampiri atau bertamu ke rumahnya Dendi dan Dito untuk ngajak main atau menghafalkan pelajaran ya. Nah bahasa harita teh geus usum pere sakola. Nah Dendi teh si Dendi ini ngajak Asep jeung Dito ulin ka pasir. Maksudnya pasir itu di sini maksud pasir di sini yaitu bukit ya. Atau gunung anu leutik. Nah, sabab eta pasir teh atau bukit eta teh teu jauh ti lembur maranehna ya. Nah cek Dendi teh, Sep to isukan urang ka pasir yuk. Nah kalau kata bahasa kita mah, Sep to besok kita ke bukit main ke bukit yuk ya, kata. Nah hayu nyen usum kieu di dinya sok loba nu camping sigana rame mun urang camping oge. Nah jadi situ Asep mengiyakan karena di situ suka banyak yang camping ya. Terus kata Dito tuh, hayu cenah iraha deui urang camping babarengan. Jadi kata Dito itu, hayu kapan lagi kita bisa camping babarengan ya. Nah terus
Ketiganya katiluanana itu rempuk ngeunaan barang nu perlu dibawa ke camping ya. Jadi ketiga ini diskusi ya, barang-barang apa aja yang harus dibawa untuk camping ya. Setelah diskusi, isuk-isuk Asep, Dendi jeung Dito geus janjian di lapang deket imah ya. Nah, terus gitu teh. Jarak bukit atau pasir ti lemburna teh kira-kira 5 km ya. Ya, lamun make jam mah kira-kira sajam ya. Nah, ya. Bisa kalian baca di sini ya. Nah, ini ceritanya. Tugasnya hari ini adalah pancen mandiri. Nah, pancen mandiri halaman 17 sampai 18 ini ya. Dari nomor 1 sampai 10. Bapak tunggu bapak diantosan tugasna dugi ka dinten ayeuna dinten Jumat. Berarti tugasna bapak antosan paling telatnya dinten Rebo ya. Dinten Rebo paling telat. Gitu ya. Dinten Rebo tabuh 10 wengi ya. Jadi tugasnya paling telat hari Rabu jam 10 malam ya. Orang sakit wae diajarna dinten ayeuna, insyaallah ke minggu payun orang sambung. Atur nuhun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.